70 luhur anak bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun inama yulimu kalman weta sanes innama yulimu pastina nganyerikeun tasan ka anjeun naon almanhu panjegah ayu al-murid wahai jalma nu hayang menuju usul ka Allah li adami pahmika sabab ku pahamna anjin alillahi fi Allah fihi dinamanu fi halil man'i tegesna dina tingkah nikah idlau putiha karena lamun dibukakeun laka ka anjeun naon babul paham pintu paham hina idin dina waktu namanku lataladdata yakin bakal mengenahan anjeun bihi dina eta man'u pamin jumlatil fahmi eta tina sajumlahanana paham. Ini balik ini dia sebagai pidato eta filmani dina nyegah anta pahama arien paham anjin annahu sayaqtasna kalakuan jeung tingkah yuridu ngeresakeun Allah bidzalikal man'i ku eta panigah ayu waqifa kana nyicingkeun Allah ka anjeun bibabihi dina rahmatna Allah wa yu'alliku jeung nyantelkeun Allah ka anjeun bihi ka Allah watasilu jeung jadi anjeun min jumlati ahbabi dina sajumlahan kakasih Allah fa inna usanyana Allah ida ahabba subhanallah di mana mika cinta Allah abdan Allah mika cinta kahiji abdi hama ngariksa Allahu kaita abdi ad-dunya kana dunya wa min jumlatin dina sajumlahan paham anta paham anjeun annahu Allah salaka nyorangkeun Allah bika ka anjeun maslakal muqarrabina kana tempat nyorangna jalma nu teueus ka Allah kama saperti perkara warodanu datang ma'anil pudel kisah pudel anahu pudel karena bukti Syekh pudel yaqulu nyadawuh ilahi duh pangeran abdi aji anta naha ngalaparkeun Gusti mika abdi wa aji anta rejeng ngalaparkeun Gusti iyali kana keluarga abdi wa a'raita jeung naranjangan Gusti mika abdi wa a'raita jeung naranjangan Gusti iyali ka keluarga abdi wa
innama naf'alu pastina migawe abdi hada kana ieu bi khawasi ibadika kana kahususan abdi-abdi anjeun. Fabi ayyi sababin takunaun sabab ustujiba dicumponan minta ti anjeun naon hada ieu ayyu min a'malil birri tina pirang-pirang amal kahadian wal khairi tegesna kahadian. Wa min jumlatihi eta tina jumlah paham anta pahama yang paham anjeun ana dunya sanyana dunya paniatun eta bakal ruksak. Waladat wajin kalimatan dunia munqabidatun bakal beak. Patapruh kudu bunga anjeun bima kana aku perkara. Ada khira anu nyimpen Allah laka ka anjeun bil akhirati di akhirat ila qawli dalika kana lian dina mesti caritakeun. Mimma tina perkara yaftahu mukakeun sa Allah Gusti Allah bi kana ma'ala qalbi muridi shadiq faida buhi hadi dibukakeun alika mana dalika eta qalbul murid talada dan nikmat eta si jalma bil alam itu migah wa ada balikman alman akan apa nyegah ainal itu kana dapianna pamere. Subhanallah si kita maksudna dina matana innama yu'allimu kalman uli adami fahmika anillahi bi cek Sunda nama kuna mastina panganyeri panyegah di Allah sabab teu paham ka Allah. Nah maksudna tadi Allahu Akbar. Ayat i'to ayat mana ayat qabdu ayat bastu nanti aja ayat qabdu ayat bastu ayat man'an ayat bastu ayat naon tah ayat panyegah di Allah ngaranna man'un. Ari qabdu teh takdir teu akur jeung hate. Ari bastu mah takdir akur jeung hate. Nantina naon qabdu teu akur jeung hate. Bastu akur jeung hate. Ayaman aya naon de qabdon enan basta aya kahayang teu akur jeung takdir aya kahayang akur jeung coba loba keneh kahayang akur jeung takdir loba kahayang teu akur aduh hayang mah irung mancung jadi naon lumayan wajah sesa hayang mah bodas kalaka hayang mah bunga kalaka susah. Ieu berarti seueur keneh qabdu seueur keneh bastu seueur keneh qabdu. Jalma-jalma anu rek menuju Allah balik kana naon bahasa bade qabdu bade bastu sami
erek takdir akur jeung kahayang rek teu akur sadayana ditarima kalawan bunga eta jalma geus deukeut jeung Allah. Cek batur mah jiga nyeri tapi cek anjeunna nama nikmat ku kituna. Para rasul kabagi dua santu. Aya rasul nu dipasihan nikmat amis sapertos Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi jantenawan raja. Aya deui Nabi Daud alaihi salam eta kan dipasihan naon kerajaan. Muncek urang mah eta teh pastun. Tapi aya deui rasul anu pikasedihkeun gitu. Sapertos Nabi naon anu budug teh Nabi Ayub. Nabi Isa alaihi Nabi Isa mah teu acan nikah. Tapi sadayana menuju Allah. Tayuna kembali ke urang para santri. Sakapeung urang sok susah, sakapeung sok bunga. Sakapeung sok manan, sakapeung sok basta. Dua nana diasongkeun ku Allah kasaha? Kasaha? Ka diri urang. Kunaon cenah innama yu'allimu kalman li adami pahmika. Kunaon lamun man'u sok nyeri hate. Juratan kasih erme kalakah ditolak. Eta man'an bastun. Man'an bastun. Juratan nu ngarti teh. Ari eta man'an bastun. Man'an qobdun atau kadaon teh akur jeung kahayang takdir atau waktu akur ya akur kunaon nyeri hate ditolak ku si eme sabab entena teu wawuh jeung nu boga si eme. Saha nu boga eme? Allah. Gitu. Jadi lamun urang nyeri keneh dipasihan kasedih, kahirupan eukeun dikepung ku kabingung, diudak ku kasusah, diintip ku kasulit, diri urang nyeri hate berarti can wawuh keneh jeung Gusti Allah. Jadi loba keneh nu can wawuh ngasup urang nya. Duit teu boga sok nyeri. Hayang mah cager jadi gering, hayang mah beunghar geuning, miskin hayang mah bungah kalaka susah. Dat penyelekit kana hate eta teh li adami pahmika anillah, anjeun can wawuh jeung Gusti Allah jeung can paham ka Allah. Dalam muntos paham mah sok sanajan cek dohirna nyeri tapi cek anjeunna mangeunang. Kanjeng Nabi Daud alaihi salam teu damangna puluhan tahun dugikeun ka istrina aya anu ngundurkeun diri sabab teu damang. Eta hiji istrina unjukan ka Kanjeng Nabi naon? Kanjeng Nabi Ayub. Ya Rasulullah, ingat kapan Gusti Rasul teh Nabi Allah, Rasul Allah.
tinggal ngadoa ka Allah painten sacidung metu sakecap nyata. Kumaha saursa dina Ayub meneger sekian tahun kakaragen 7 tahun diberi kelingna geus menta ka Gusti Allah. Jadi aya jalma nu ngeunah cek batur teu ngeunah katana hebat mah. Miskin teh teu ngeunah cek batur tapi keur jalma nu deukeut jeung Allah mah ngeunah ku kituna. Nengkeun. Gering teh cek batur mah teu ngeunah tapi justru pikeun jalma nu deukeut jeung Allah mah ngeunah ku kituna. Naon sababna? Dawuhan Samratul ma'rifat dawat musani buahna ma'rifat at-taslimu warido lima yajri bihil qada. Oke, jalma anu bener-bener ma'rifat ka Allah, taslim, pasrah, sumerah, tunampi nampi karena takdir sadaya ti Gusti Allah. Ek pahit rek amis karasana ngeunah gitu. Terus lila teu papangi jeung kabogoh. Ari teh kana bareng papangi teh di ciuit eta sa kabogoh nu lalakina. Nepikeun ka getihan. Punten. Eta lalakina diciwit getihan ngamek moal. Tapi lamun diciwit ku babaturan ente bener gelut mah. Jadi itu itu kenang-kenangan. Padahal naon mun ku batur mah nyeri tah. Jadi sakumaha urang mahabbah ka Allah di dinya ketika urang dipasihan kapait ku Allah ngarasa nyeri berarti cintana itu palsu ka Allah. Jadi sakeudeui Samratul ma'rifah at-taslimu warido lima yajri bihil qada. Pasrah ngarasa ngeunah ridho karena perjalanan takdir Allah, baik manun ataupun naon ta qadun bastun atau ka qadun ngeunah jeung teu ngeunah dina hatena ngeunah sabab ieu pamasihan tidak nudupi ka cinta ku anjeunna Gusti Allah. Ada gua si emeh 2 jam cici bari di rok-rok jabah hujan sapedahna kompres ikhlas nah sabab menunggu ti anu dipika cinta taina kanyeri cek umum diberi kasedih teh bere miskin teh nyeri dipasihan gering teh nyeri dipasihan rugi teh nyeri. Tapi ku Allah dirugikeun, ku Allah digeringkeun, ku Allah dinaonkeun tah dipasihan cocoba nikmat tumarima ku dipasihan cocobana eta jalma geus wawuh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa min thamratil mahabbah wal hawa as-sabru inda sadaidi wal balwa. Buahna cinta ka Allah teh ngeunah keur pahit jeung keur amis. Badak kembali kana naon kana matan innama yu'allimu kalban kunaon nganyerikeun panyegah ti Allah kahoyong teu akur jeung takdir geuning nyeri hate li adami pahmika anillah bihi sabab anjeun teu paham ka Gusti Allah. Mun paham ka Allah mah manun panyegah jadi gitu cocoba jadi nikmat dipasihan urang kasulit
jadi ngeunah, dipasihan kasusah jadi nikmat, dibalik panyegah jadi pamasihan jadi panyegah lamun sadar karena kodok-kodana Gusti Allah subhanallah. Rubbama putihala babu ta'at sakitu heula wallahu a'lam. Mudah-mudahan sinaya manfaatna khusus kanggo urang sadaya beribu ka kanggo urang sadaya. Rabbana